sadayana panggih dijing abdi Brigita Vivian Pramudita dina acara Lintas Warta. Dalam sababaraha menit simkuring bade maturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Dina poe Rebo ieu simkuring nepangan hiji warta ngeunaan kana panerapan kabiasaan anu cenderung tah ka tempatna. Dina rangka nerapkeun budaya hirup bersih jeung sehat, siswa jeung siswi SMA N Jatinangor dituntut kanggo micandu tah ka tempatna. Pembina upacara Senen Jijak Supriyatna dina amanatna ngajelaskeun kagiatan micandu tah kana tempatna kudu dilakukeun tuluy ngalanjut. Lain sakali wae atawa dina waktu anu tangtu. Ingat kagiatan sapopoe dilakukeun biasana seueur nimbulkeun gundukan runtah. Leuwih lanjut, Jijak Supriyatna nekeunkeun kabiasaan sae dina micandu tah kana tempatna tangtu bakal ngahasilkeun hasil nu positif. Selain lingkungan anu bersih, ruangan jadi nyaman jeung kagiatan diajar jadi lancar. Jajak Supriyatna oge nyebutkeun sangkan wadah runtah SMA N Jatinangor bakal dibagi jadi 3 bagian, nyata wadah runtah organik, anorganik, jeung B3. Anjeunna ngaharipkeun siswa-siswi SMA N Jatinangor bisa ngahijigan runtah-runtah ku cara alus jeung bener. Panerapan kebiasaan ieu diapresiasi ku Kepala SMA N Jatinangor, Uus Susman SPD MSI. Pamirsa, sakitu wae anu bisa dipik hatur ku simkuring, wilujeng katuan dina wartos-wartos anu bakal dongkap. Abdi Brigita Vivian Pramudita pamit undur. Wilujeng enjing.